cemimin sholat sunnah 1000 rakaat, cicicih ngaji sajam bari mawatas masuk-masukkeun uli jeung papais kana eta tas Abdullah keneh cicicih sanajan maling papais jadi pengajian jatuh maling di pengajian mah jam disedekahkeun kudu dibawa eta mah aya di dieu anu sholat 1000 rakaat aya daya mual ayat tapi ngaji saja lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang doakeun ibu-ibu nu ngajawab salam sing loba duit. Mani kenceng aminannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tawassalana ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadil azim. Shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, inna bisiaril isra wal mi'raj barakatan wa manfaatan wa hikmatan. Wa qala aidha at-ta'lim a'dhamul ibadah li'anna ta'lima wasilatun bihusulil ilmi wa li'anna ilma wasilatun bisahihil a'mal wal a'mal la yakbalu illa bil ilmi wal ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu may ya'is minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa uddu 'alaiha bin nawajib. Wa qala la islama illa bil jamaah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi tha'ah. Allahumma jam'ana jam'an mubarakan amin. Wa tafarruqana tafarruqan ma'suman. Allahumma barik fi ma khalaqta hadzal makan wa barik fi ma khalaqta hadhil qaryah wa barik fi ma khalaqta dzalikal mujahadah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan ni'mata fil qabri ila yaumil qiyamah wassalamata min azabil qabri ila yaumil qiyamah wassalamata min fitnatil qabri ila yaumil qiyamah wassalamata min su'al munkar wa nakir fil qabri ila yaumil qiyamah khususan ila arwahi min jami'i ahlil kubur min nasabi al hadirati at ta'limi al jalisi fi hadal makan. Ya Allah,
bi qudratika wa jalalika wa karimika ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafairun al-mukarram, pemandu acara, pemimpin acara, urang doakeun mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan ku Allah, amin. Hilap segenap jamaah anu nampa hadir, anu terdiri di ibu-ibu, bapak-bapak, remajawan-remajawati, santriawan-santriawati, alhamdulillah. Anu dina wengi urang ngabuktikeun cinta kiai, cinta pengajian, cinta siar Islam, cinta salat, urang doakeun mudah-mudahan segenap jamaah anu hadir ditambih-tambih kemuliaan ku Allah, amin ya robbal alamin ya robbal alamin. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, pendiri pondok pesantren, pendiri majlis taklim, wabil khusus sahibil fadilah, sahibil makan Akang Haji Herman, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Fatul Bayan Kang Haji Asep Saiful Anwar, wabil khusus Ustadz Ujang Jalaluddin, bil khusus Ustadz Hendra, bil khusus Ustadz Sofwan, bil khusus Ustadz Agus Barudin, bil khusus Ustadz Yana, dan segenap para alimil ulama, para kiai. Mohon maaf apabila teka catet, teka sebatkeun satu persatu, Pak, insyaallah pengurangan rasa hormat bin takdim di terdadu anak para kiai sadayana. Mudah-mudahan urang doakeun kiai-kiai urang, tokoh-tokoh urang, pendiri pondok pesantren, pendiri majlis taklim, dipanjangkeun yuswana ku Allah, amin. Dipaparin kesehatan ku Allah, amin. Tambah murokab ilmuna, amin. Murokab santrina, amin. Sareng mudah-mudahan sabar dina raraga nyaeta nuduhkeun ka urang dina jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus teristimewa para panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj, bil khusus Akang Haji Herman anu alhamdulillah dina ieu waktos anjeunna ngabuktikeun cinta kiai, anjeunna ngabuktikeun cinta siar Islam, cinta salat, cinta ulama, cinta ngaji, amin ya robbal. Karena orang yakin tanpa didasari dengan rasa cinta, tanpa didasari dengan rasa takdim dan mahabbah terhadap para kiai, saya yakin pada malam ini kita tidak akan bisa berkumpul di tempat ini, betul apa tidak? Karena dengan kecintaan kita pada malam ini, rasa takzim kita terhadap sholat pada malam ini, rasa mahabbah kita terhadap para kiai, kecintaan kita terhadap pengajian, alhamdulillah pada malam ini kita buktikan di hadapan Allah, dan yakin pada malam ini hafat bihul malaikat, ribuan malaikat, jutaan malaikat kumpul ayeuna jeung urang, amin ya robbal. Wau ke malaikat, Pak, ente pernah kenalan can jeung malaikat encan. Wa malakul ladzi bila abin wala ummin la ukla la syurba wala nauma lahum. Malaikat henteu bapa, malaikat henteu emah, henteu dahar, henteu nginum, teu nunutan komo sare. Luar biasa malaikat Allah ciptakan. Beliau tidak punya bapak, beliau tidak punya ibu, beliau tidak makan, beliau tidak minum. Hadir ka dieu balik moal menta berkat.
Betul apa tidak? Malaikat balik di dia minta berkat moal, minta besek moal. Beda jeung jamaah lo untuk kebagian besek moal itu salah aing untuk kebagian besek hadir di itu panitia pada sesel benar. Ayo begitu aya. Luar biasa ketika satu tempat, satu makan, satu masjid, satu rumah, satu wilayah kedatangan ku malaikat, yakin ngalahirkeun keberkahan. Amin ya robbal amin ya robbal. Beda jeung kedatangan kiai mah masya Allah halimu kudu disusuan. Padahal kula ku pamajikan dicarekan jadi kita naon ngopi arek naon di yang penting nyusu mah di imah wae. Terus dijieun kudu ku badit teh nyusu ge kula di dieu ge lah gampang di imah mah nya. Beda jeung kiai mah kudu disusuan di rokokan. Balik di ongkosan. Malah angke di berekatan. Malah kamari canilak pulang ngaji di kulon berkatna pak berkatna ya besekna kardusna kardus kulkas. Hapunten Kang Haji Herman ieu mah ditangdi ditu di kulon ieu mah kula diberkatan kardus nabu kardus kulkas. Kula bingung diasupkeun ka jero mobil teu asup mobil kula leutik akhirna di talian di luhur musim hujan pasti di jerona ieu teh nya geus moal gagal deui ceuk abdina jero mobil naon ieu jerona ieu beusi nasi be ieu jeung bakakak lauk bandeng be ngabaris beureut dianteur ku endog 3 kilo. Masya Allah, cekula ya kula datang ka sadeng di urusanana ieu lamun teu didahar ka isuk besi basi indal mubazirina alihwan sayatin. Ketika urang ngabubajirkeun, wah cekula ieu mah iwal hiji-hijina kudu nelepon santri, ieu kudu didahar ku santri, ditelepon ku kula santri. Dijalankeun di telepon. Halo. Sarejan, tah cenah. Ulah ka sarare unangkeun barudak. Naon teh sinar geus ulah gandeng geus sarudangkeun kabehan tungguan kedeung datang ye bikin kejutan pan ka santri mawa berkat kardusna sagede kulkas ai barang datang langsung eta malum santri aya namanya urang dongkap teh nya urang bebejau mau berkat kardusna sagede kulkas lain mah moro urang sasalaman kalah moro kardus pan santri aya nama kayak kitu aya ayah sampai gitu ayah barang diturunkeun ku santri geus eta mah milik anjeun kabehan aman kieu be anu alit aya bingkisan biar jeung eta langsung ku santri ka hade ulah pohonya memedahar maca doa makan malum santri pan kadang kala guru busuh pan nya ta'ajal teh akan ada hareuman barang geus ngabari santri maraca bismillahirrahmanirrahim hiji mah Allahumma barik lana fi ma rajabtana wa qina anu hiji mah kapoan Allahumma barik lana fi rajab wa sabana wa ku saking bungah-bungahna eta nya ngahrongahna ayeuna biar umum salah nyasa bacana orang dibuka ku santri ternyata jerona naon para jamaah ternyata jerona kalapak kolot masya Allah. Aku cek santri ya main di ngadangan sabu ya mau urusan masya Allah luar biasa. Ketika ia tempat didatangan ke malaikat, hadir malaikat, yakin ia tempat bakal berkah. Apalagi dihadiran ku para kiai, para ulama, guru-guru urang. Kita buktikan cinta ulama, cinta pengajian, yakin ngalahirkeun keberkahan. Amin ya robbal. Ngaji berkah apa henteu? Ngaji berkah apa henteu? Ulah ka ngomongkeun bisa ayeuna pan tafsir, pan hadis, pan tauhid, pan fikih, pan sufi, pan nahwu, pan sorof, pan balaghah, pan bayan, pan arud, makulah, munadoroh, jauh bobok eta karena kieu doang aya ngaji abata 40 imah takulon diberkahkeun ku Allah 40 imah tawetan diberkahkeun 40 imah ka kalen 40 imah ka kidul berkah teh aya nu ngaji
atau daya santri mantak kurang kudu cinta kasan kasantri hayang boga anak ya santri hayang boga anak jadi santri hayang boga anak jadi kiai aing be Allah eta mah kolot lu sing hayang urang boga anak jadi santri jadi kiai mata tanamkeun kecintaan ka kiai ketika kita cinta kiai yakin anak urang aya anu bakal jadi kiai ketika orang mahabbah tajim cinta terhadap ulama terhadap ahli ilmu yakinkan ke anak orang ayah anu bakal jadi kiai teu anak incu teu incuna teu incuna terus yakin ngaji mah luar biasa dengan ayana ngaji kurang nyaho kana perayaan Isra wal Mi'raj betul apa tidak kurang nyaho kana hadis aya hadis sahih hadis dhaif hadis hasan mutawatir maqtu muwatta aya hadis mu'allal mu'an'an maudhu mutafaqun alaih 12 hadis lamun urang teu ngaji moal nyaho para jamaah betul apa tidak dengan ayat ngaji urang nyaho bab salat, bab puasa, bab zakat, bab ikrar, bab wasiat, bab jualah, bab luqatoh, bab sarmi, bab sulhi, bab sirkah, bab buyu, bab hiar. Lamun teu ngaji urang moal nyaho betul apa tidak? Hebat banget. At-ta'lim azamul ibadah nyangan ilmu pang agung-agungna ibadah. Amin ya robbal. Ngaji saja lebih abdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ngaji saja lebih abdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Cemimin sholat sunnah 1000 rakaat, cicih ngaji saja bari mawatas masuk-masukkeun uli. Jeung papais kana eta tas abdulan keneh cicih sanajan maling papais jadi pengajian. Jatuh maling pengajian mah jang disedekahkeun kudu dibawa eta mah. Aya di dia anu salat 1000 rakaat aya daya moal aya tapi ngaji saja lebih afdol daripada salat sunnah 1000 rakaat. Ngaji saja lebih afdol daripada ngalayan ka 1000 jalma anu gering. Zaman corona kamari besingan urang pernah ngalaman ngalayan ka 1000 anu gering abdolan keneh urang ngaji 1 jam dibandingkeun ngalayan ka 1000 jalma anu gering. At-ta'lim afdhalul ibadah neangan ilmu pang agung-agungna ibadah. Amin ya robbal amin ya robbal. Maka hikmah daripada perayaan Isra wal Mi'raj mudah-mudahan anu tadina teu rajin ngaji jadi getol ngaji. Amin ya robbal. Anu tadina ibu-ibu sok punyang-ponyong kasalaki jadi bager kasalaki. Amin. Anu tadina ibu-ibu sok ngalawan kasalaki jadi nurut kasalaki. Amin ya robbal. Anu tadina tilo ka masjid hikmah perayaan Isra wal Mi'raj mudah-mudahan urang jadi getol ka masjid. Amin ya robbal ya robbal. Berkah ngaji malah cek keterangan ngaji saja lebih afdol daripada ngalayan ka 1000 anu maot. Masya Allah. Ngaji saja lebih afdol daripada ngalayan ka 1000 anu maot. Mantap. Mudah-mudahan urang istiqomah tina taklim, mudah-mudahan ramekeun masjid urang, ramekeun majlis taklim urang. Itulah hikmah daripada perayaan dijadati iman, bertambah iman urang ka Allah. Amin ya robbal ya robbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Dina ieu waktos urang keur memperingati Isra wal Mi'raj. Berbicara Isra wal Mi'raj tentunya identik dengan sholat. Jikalau berbicara tentang sholat, ternyata ayat makhluk Allah dadamelan Allah anu pernah ngalaksanakeun sholat selain daripada kalangan para nabi dan para rasul. Siapakah beliau? Adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril dia pernah sholat, Pak. Orang diciptakan ku Allah malaikat Jibril dengan rupa yang sangat luar biasa.
dengan keistimewaan malaikat Jibril luar biasa. Syukur ka Gusti Allah, salat malaikat Jibril 2 rakaat lila salatna 40.000 tahun. Masya Allah. Malaikat Jibril mah Pak salat 2 rakaat 40.000 tahun. Aya di dia jamaah musorbana Kasmiri panjang salat 2 rakaat 40.000 tahun aya. Aya teu aya anu ka Mekah geus genep kali pernah can salat satahun 2 rakaat. Mual aya rukuna 5 tahun. Masya Allah. Kira-kira lamun rukun 5 tahun di ayeuna di Sukabumi di dieu di kampung Jangkar laku moal. Kiai kos kitu laku moal. Komo usum taraweh. Ngadadak ieu urang kiai jadi kos supir Metro Mini. Jadi kos supir Kopaja ugal-ugalan. Nyupiran di masjid ugal-ugalan jae tak besingan urang eleh ku masjid anu lain pan urusanana. Wis eleh ku masjid agung di Sukabumi lamun urang kalah cepat mah mun dipersiapkeun dikbah keneh ge. Bener apa henteu? Tapi malaikat Jibril salat 2 rakaat 40.000 tahun, ruku 5 tahun. Masya Allah. Sujud 5 tahun, 2 kali ruku 10.000 tahun, 4 kali sujud 20.000 tahun. Ikidal sebagai eta KB 10 tahun, jumlah jamleh 40.000 tahun. Barang beres salat malaikat Jibril ngades ka Gusti Allah, ya Rabb, Gusti, apakah aya dadamelan anjeun anu bisa salat kos kaula? Baik urang Sukabumi, orang Bogor, orang Banten, orang Tangerang, orang Cianjur, orang Bandung, orang Jawa. Apakah aya di golongan malaikat, di golongan nabi, golongan rasul, golongan jin, golongan wali, golongan sahabat, golongan tabiin, golongan ulama? Apakah aya nu salat kos kaula Gusti? Masya Allah. Kumaha cek Gusti Allah, abadani haqqa ibadati. Masya Allah. Anjeun geus ibadah sahakna ibadah ka kaula. Anjeun geus salat, anu salat haqqos anjeun moal aya di alam dunia. Baik di golongan para malaikat, di golongan para nabi, para rasul, para sahabat, para tabiin, para ambiya, para aulia, moal aya anu kos salat. Anjeun moal aya ge di Sukabumi salat eta sujudna lillah na amin, lain ku sebab husu horenganan kubisna kacepet. Cek makmum ieu lillah amat ieu kiai ayeuna mah rupana geus beda imanna ieu. Tasbih lagi geus lain 3 deui 20 hiji moal salat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Cek makmum geus reang wae di tukang. Ai barang beres salat, Kang hapunten, rada benten salat ayeuna mah geuning akang teh, sujud teh meuni lami. Rupina ayeuna mah tos benten akang ayeuna mah tingkatanana sareng kami cek ayeuna boro-boro bungkus kumis aing kacepet. Aku kaluhur nyeri kahandap, nyeri kakiri, nyeri kanan, nyeri lamun teu urang takbir urusarana ieu lila bahaya, akhirnya dipaksakeun nyoplok pan kumis sakieu kena cepet kana amben. Pan baheula mah pesantren teh madosa teh make amben baheula mah. Beda jeung ayeuna hayang nakalami kaina mah. Betul apa tidak? Beda baheula mah pan salafiyah baheula mah masyaallah. Ngalungguh ge baheula kula ku kolot almarhum kolot kula. Eta kolot kula teh nitip ka hade nyoret kula dileungitkeun tetep make penah jeung mangsi. Ayeuna mah geus aya pulpen anu geus jeung nyoret barudak pan ayeuna make hitek pan. Masyaallah geus embung bane diculak colok dicolok kieu nya. Ayeuna mah santi ta urang beda jeung baheula. Mantap beda karomahna santri-santri baheula mah luar biasa.
sanajan hidupna sok beda jeung aturan dokter tapi istimewa dahar pan sadaek lah hees kumaha manehna batur mati penting tahajud jam 2 main nama nyokot kasrol Pak batur mah sholat tahajud ngaliwat batur sholat subuh hees pan main nama oh luar biasa tapi bararokah nampan pan ulut mam teh boro-boro ku dikumbah diteuneun be nampan teh diteuneun nampan teh atuh enjing-enjing teh waduh geus pinuh ku bebek ku tai hayam ku tai bebek dauh make jam 9 dikumbah tanam panjat dek kitu dah luar biasa berkah hidup santri hidup santri mantap urang kudu cinta ka santri cinta teh ka santri ibu cinta ka santri hayang anak urang jadi santri hayang boga anak jadi kiai mantap lamun aya anu nganjang santri buka pantona pokok cinta ieu mah anu nganjang santri itu dibuka pantona jaeta santri mah kancing pan di luarna samping cosplayer motor meninggus masya Allah ngilinting baju loba getahan kopedah beureum ulin ke anak ibu boro-boro dibuka ipokna masa depan suram kayak begitu aya nu ulin santri kai mah sebut masa depan suram aya ipokna lila kaboga duit kawin jeung santri nikah jeung santri lila kaboga duit dengekeun sanajan lila kaboga duit nikah jeung santri mah tereh kaboga anak tereh kaboga anak kula boga babaturan di kulon sakleting jeung kula anakna geus 13 batur kula anakna 13 Pak sampai ka dokdak jeung pamajikana asik maneh oge nyalahkeun wae anakan cing salahkeun geus aya mah kieu bae urang kabeh meunang kitu geus ulah gandeng urang kabeh bae da masalah kabeh aya ulama nu ngameunangkeun bila mana eta urang kabeh moal mantap boga anak teu boga anak deui maka haram berarti kabeh tapi hanya ukur di waktu maksudso hanya ukur waktu-waktu tertentu neu ka Mekah neu ka mana ngajaga itu boleh akhirna berangkat ka bidan eta si kiai teh jeung anakna jeung pamajikanna datang ka bidan Assalamualaikum salamin Pak Ustaz enak Pak Ustaz masuk baru masuk Pak Ustaz enak Pak Ustaz KB masa Pak Ustaz mau KB sih sudah gandeng oh ya nggak apa-apa kalau gitu nah ya udah mau yang gimana Pak Ustaz mau yang murah mau yang sedang apa mau yang mahal mau yang gimana kalau yang mahal itu satu kali suntik itu 200.000 kalau yang murah itu cuma 30.000 itu pel barang dibuka ya menang sholat hadiah ayat 30.000 ada menang tahlilan amplop obokannya alhamdulillah masalah ngemurah bae murah ayeuna nu murah eta mesen murah balik cek Bu Bidan awas jangan lupa nanti minum sampai ke rumah ya Pak Ustaz ya istrinya suruh minum siap balik ka imah langsung menang sabulan 2 bulan 3 bulan kunaon ieu pamajikana cek salah kina panggil kumaha ieu oko geus kabeh tapi ieu pamajikan nirap deui wah ieu teu beres urusanna ditanya pamajikana masuk angin jangan itu kok ieu bisa geus ulah gadeng urang berangkat akhirna berangkat ka bidan ngambek ka bidan para jamaah Assalamualaikum salam Pak Ustaz ada apa ulah gadeng mabok ka bidan Ustaz Jepan manusia orang dirinya barang diasupkeun eta ka jero cek eta bidan kunaon Pak Ustaz lain maksudna naon tujuanna ieu kula datang ka dieu can lila 3 bulan ka tukang kula menta pamajikan kula hayang dikabe kunaon ayeuna pamajikan kula ayeuna bisa hamil deui yang bener Pak Ustaz kok tanya istri ibu bener iya kayaknya ini hamil lagi nih deh Bu Bidan deh masa diminum enggak itu obatnya enggak diminum sih Bu Bidan cuma gimana ya saya juga enggak
bingung gitu kan, bingung kenapa ya kan perkara disoekeun cangkeut geus di dieu aduh eta mah heulan keneh cangkeut di dieu aduh eta mah urusanana luar biasa mata urang kudu sing cinta kasan kudu sing hayang komo koskori tadi luar biasa istimewa beliau lantunkan ayat-ayat Allah beliau lantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan makhari dengan kiroah sangat luar biasa. Bayangkan ku ibu saharap Al-Quran dibaca ittifaq ulama ahli tafsir dua malaikat sujud di hadapan Allah subhanahu. Untung sahibul bait, untung Kang Haji Herman beliau undang Tori, beliau undang mubalik satu harap Al-Quran dibacakan ittifaq ulama dua malaikat sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala berharap lu dibacakan tadi berharap kalimah jama bisa hurufun bisa namun harapkan mufrad gimana harap dari mulai Fatihah dari mulai tadi tawasul dari mulai hadiah zikir dan lain sebagainya. Masya Allah jangan pun kita pada malam ini arwah-arwah almarhum almarhumah min nasabi al-hadirati nasab-nasab anu hadir at-ta'limi yang taklim pada malam ini al-jalisi yang duduk pada malam ini yakin ku Allah di kunjungan rahmat bil qabri ila yaumil qiyamah amin ya robbal ya robbal. Kembali para jamaah barang beres malaikat Jibril salat ngadahes ka Gusti Allah kumaha cek Gusti Allah abadani hatta ibadati anjeun geus ibadah sahakna ibadah ka kaula sahakna salat ka kaula mual aya misla ibadah mual aya hiji jalma oge di alam dunia anu bisa salat kos malaikat Jibril 2 rakaat 40.000 tahun tapi cek Gusti Allah lakin yajiu akhirul zaman akan tetapi bakal datang akhir zaman Nabiun Karimun seorang nabi yang sangat mulia walau ummah beliau punya umat nate la lemah la leutik la loba dosa loba pikiran loba kasieun iyalah umat Muhammad betul beliaulah Muhammad memiliki umat tapi umat Muhammad salat 2 rakaat sanajan 5 menit lebih dipika cinta ku kaula dibandingkan salat anjeun 2 rakaat 40.000 tahun resepan keneh ulah karena salat umat Kanjeng Nabi Muhammad itulah yang jadi istimewa ngan kahade salat nanti dipesan ti baginda tingali cek baginda painal mayasmikum mimba di pasayor ihtilafan kahira cek Kanjeng Nabi kejaga ketika kula geus aya ia yakin umat-umat kaula bakal berpecah belah menjadi beberapa golongan pasayaro ikhtilafan kathira loba ikhtilaf loba perbedaan kejaga ngan alaikum bisunati kade cekel pageuh ibadah pas ibadah kaula cek Kanjeng Nabi pas sunnatul khulafair rasyidina jeung cekel pageuh tuturkeun para sahabat-sahabat kaula mimbadi sabada kula geus teu aya jadi aya pesen ti baginda urang ketika geus aya baginda daya junjunan tuturkeun ibadah-ibadahna para sahabat sekalipun eta ibadah eueuh di zaman Kanjeng Nabi dilakukeun di zaman sahabat ku urang laksana contoh azan Jumat zaman Nabi kan cuma 1 kali betul di zaman sahabat 2 kali adalah sholat Jumat ajana 2 kali itu zaman sahabat dilaksanakan kena ayah wasiat di baginda urang amin ya robbal mantap ulah etik-etik bid etik-etik mak etik-etik bid rajaban bid muludan bid tahlil bid manakib bid marhaba bid anu gitu aya aya
main bidah baik. Bidah teh kan aya bidah lugawiyah, aya bidah syariah. Lamun bidah lugawiyah kulo malam yujad di zamani Rasulillah was sahabat wa tabi'in kal alati wa dababati wa tayarati fa huwa bid'atun inda lugawiyah. Aran bidah cek lugo setiap perkara nu di zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'at kal alati seperti HP. HP itu tidak ada zaman Rasul betul. Itu bid'ah. HP tidak ada di zaman Rasul. Lamun Rasul nyekel HP, oh atuh. Oppo nyekel ngage. Andai kata teu aya zaman Rasul. HP kan cuma alat komunikasi. Lianal HP, alatul komunikasiun. HP itu alat komunikasi. Ya sulubi al maksud, bisa hasil tujuan ku HP. Silaturahmi ku HP. Halo. Waalaikumsalam, caget. Bener. Wah khabari musibah teh obar musibah ku HP. Assalamualaikum. Ulah sedihnya sing sobar sing tawakal. Ai naon ieu? Sing sobar sing tawakal. Geus pokona mah tenangkeun, tarik napas. Ai naon ieu? Geus ulah gadeng ke geura balik buru-buru. Kunaon emah geus teu aya. Hah? Ku HP. Ya sulubi al maksudna bisa hasil ku HP nu dimaksud. Itu kan bid'ah, tapi indah lugawiyah. Wal alati wadababati, tidak ada mobil Innova di zaman Rasul. Tidak ada mobil Avanza, Xenia, Pajero, Fortuner, Alfa, mobil-mobil doyok eueuh. Lamun aya mameureun Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi tabligh, Kanjeng Nabi Siddiq. Apa arti sidik? Mutabaqatul khabaril waqi. Setiap berita itu selalu nyata. Dan kurang macam tan sidik kurang. Betul apa tidak? Dan ayah di zaman Rasul tidak ada mobil. Wadababah, watoyaro, tidak ada kapal, Lion Air, batik. Baheula lempang panggil Nabi ka Mekah. Beda jeung urang ayeuna. Komo kula kamari alhamdulillah. Tahun 2022 berangkat sangat istimewa sejarah haji. Cek pengurus-pengurus haji tidak ada yang istimewa itu tahun 2022 karena apa diistimewakan jemaah haji. Pas dibuka corona, kula aya nasib kula berangkat. Masya Allah luar biasa. Kuotana dikurangan. Jamuanana luar biasa. Tempat tadi istimewakan sampai wukuf di Arafah make kasur spring bed dan sebagainya mantap kamari Pak. Zaman Nabi mah boro-boro aya wukuf kos kalari itu zaman Nabi mah itu tidak bid'ah, tidak ada di zaman Rasul. Betul. Eta mah bid'ah lugawi mantap mau tik-tik buludan bid'ah, rajaban bid'ah. Atau lamun rajaban dipindahkeun pameureunana aing wawancara mah urusanana. Sedangkan pamajikan Kiai Malintuna kumaha bulan. Kumaha bulan pamajikan Kiai malamun bulan mulut lintung. Ya loba. Padahal berkah. Leungeunna ge bulan-bulan mah pamajikan Kiai. Masyaallah. Anyai. Geulangna meuni. Dibanyai ngabaranyai pamajikan ke itu geulangna teh ti dieu mah berereng 12 disingkatkeun pan kongkorong video encan ieu ieu na teh ieu cincinna teh 10 dipake kabeh lamun ngaji teh ngahaja pang paneurian pamajikan kiai teh dan kenalkeun kadu geulang anyar. Maaf ya. Maaf ibu-ibu, ini agak siang ibu-ibu. Masya Allah, ya eta. Lamun eueuh muludan bener. Oh, itu ai kiai mah berkah. Berkah banget. Kiai berkah banget. Berkah. Coba lamun eueuh muludan, ayeuna bae lamun geus bulan Roah geus mulai kuru pamajikan kiai. Atuh nu jabrah tinggal aya 5 genep deui jadwal. Ngomong ke bulan puasa mah kuru pamajikan kiai tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3
Aduh ayeuna kumaha deuk aya proyek napa teu aya. Memanggil ceramah geus teu aya. Nu jakat sok geus di nyokot akhir bae sunah na deuk malam takbir je. Anu maot pan rehe. Betul apa teu? Betul apa tidak? Berkat para jamaah. Cek Gusti Allah. Jibril sekalipun anjeun salat 2 rakaat 40.000 tahun tapi salat anjeun eueuh nilaina dibandingkeun jeung salat umat Kanjeng Nabi Muhammad sekalipun 2 rakaat salat umat Kanjeng Nabi Muhammad 5 menit 7 menit kadang ibu-ibu mah ngedukur 3 menit lamun ditegur ku salaki aya urang geus hafal teu kanyahoan ngalaudun nang kos kumaha ka hade didik ku urang pamajikan didik ku urang anak urang ka hade eta kabeh amanah ti Gusti Allah lain tugas kiai da ngabenerkeun salat tak saresa mah tugas suamina ngaruruskeun salatna rukuna sujudna aya keneh pajaman ayeuna salat takbiratul ihramna qiyamna kuat ka kieu nangtungna ge Pak mending ngajegag Pak cek pikir sedengkeun ukuran sajengkal rapat teuing makruh lebar teuing ngabeakeun batur deui ge Pak mentang-mentang samping anyar BHS jeung sajadah tarawih pertama diamparkeun awas-awas mah ditincak ku batur bener gitu lain gitu aya aya nu kitu suku jeung suku aya keneh anu neuneun salat iki Allahu Akbar aya nu kitu aya keneh nu kieu Allahu Akbar kajen begitu kajen anu ulah mah anu teu salat geun anu abdol nama kepelkeun leungeun anu katukana keca kieukeun tah tendeurkeun luhureun bujal handapkeun dada Allahu Akbar aya nu kieu ayeuna Allahu Akbar Masya Allah luar biasa ini contohan buat Kanjeng Nabi alaikum bisunnati cek Kanjeng Nabi tuturkeun salatna kaula tuturkeun salat kaula tuturkeun rumah tangga kaula tuturkeun zakat kaula tuturkeun munggah haji kaula tuturkeun salat Kanjeng Nabi mah juilah salat quratul ain dijadikeun salat eta panggubungah mata wajar ulama ittifaq aya umul mauna ala kulli umuri akim as-shalat menta naon bae hayu urang geureulat mantos salat heula umul mauna menta pitulung naon bae urusan tingali dina kitab tafsir dijelaskeun tingali dina kalam-kalam ulama tingali ayat dina hadis-hadis ida hajabahu amrun badara ila sholati bila mana datang ka Kanjeng Nabi karipuh kapusing Kanjeng Nabi kakeung masalah-masalah berat Kanjeng Nabi badara ila sholati buru-buru Kanjeng Nabi ngalaksanakeun salat itu lobah keistimewaan junjungan urang amin ya rabbal Kanjeng Nabi mah lamun can datang waktu sedih Kanjeng Nabi Masya Allah Lami Ahmad ya dohor Lami Ahmad ya asar di dia jamaah ayat can datang waktu sedih ayat jamaah kantosan waktu sampai ke sedih ayat malah urang mah karat mah bieu urang salat dohor datang asar kumaha bahasana karat mah bieu nya dohor geus asar deui urang atuh heueuh horeng salat na jam 3 kurang saparapat wajar atuh datang waktu asar sakedeung waktu teh tina dohor kana asar luar biasa malah tinggalina satu keterangan nanti di yaumil kiamah wa qauman hujuhum kal kawaki kejaga di padang mahsyar aya satu kaum eta kaum setelah dilihat ku malaikat wujuhuhum kal kawaki ternyata eta kaum pamenteuna kos bintang Masya Allah
Cek malaikat, anjeun luar biasa, anjeun istimewa. Di saat itu mah kos lutung, itu mah kos monyet, anjeun mah ternyata ieu pamenteun cahaya-cahaya anjeun kos bintang. Fataqulu lahum al malaikat, maka nyarios ka eta golongan malaikat, ma'amalukum, hei golongan-golongan, naon si amal anjeun ku anjeun istimewa amat ieu menuju Allah. Pamete-pamete anjeun tos bercahaya seperti kawakib, seperti bintang. Masya Allah. Kumaha ngajawab eta golongan-golongan, eta kaum-kaum ngajawab, ngaromong eta kaum-kaum, nahnu ari kami ida samina al azana kunna ila toharatin wa wuduhin. Masya Allah. Kami mah keur waktu di alam dunia cek eta golongan ida samina al azana, bila mana ngadenge kana azan, kunna ila toharatin wa wuduhin, kami buru-buru langsung bebersih. Sanajan kami keur macul di ladang, sanajan kami keur ngagoreng lauk, buru-buru di pareuman gasna, ditutupan eta goreng laukna, kami buru-buru kacai bebersih. Ieu kuku-kuku kabeh digosokan, ieu anggota-anggota wudu kakarak wuduin, kami langsung ngalaudu, langsung kami salat. Masya Allah. Aya nu kitu di biaya kejaga di yaumil kiamah pamenteuna kal kawakib. Amin ya robbal. Urang ge osok kula kapungkurkeun mondok di Selaurih itu luar biasa, di Sukabumi Sukaraja. Kula ge osok baheula keur di Kobong main bola. Barang keur main bola, barang nu masukkeun kula ajan Allahu Akbar eureun kabehan ngahormat. Areureun kitu sunah dalam mengadenge ajan eureun. Kerja pamajikan keur ngagetun bae ajan Allahu Akbar. Pas. Aduh, gua Cicing adekeun ajan heula. Allah. Kitu. Nu keur dahar eureun keur maca Quran, keur ngaurukan, marah guru kula istimewa, guru kula tafsir, lamun keur ngaji baheula kula keur nyorogkeun eta lamun ngadenge ajan guru kula eureun heula. Sakieu keur jurah, keur ngaji istimewa, tapi ngahormat karena undangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu eta urang jeung salat, jeung ngadeketkeun diri ka Allah, jeung ngabersihkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Baheula kamu kula nu masukkeun ajan atuh langsung dararieu. Keun kuluna mah eta beres ajan urang ka masjid ieu mah diteruskeun deui main bola napan belegug jasa pan eta nya. Maksud tujuanna mah urang ngahormat teh eureun teh langsung urang kacai, langsung berangkat ke masjid. Betul apa tidak? Ieu mah diteruskeun deui pan kadang kala urang mah keur ngopi eureun heula geus beres aja mah ngopi deui. Pan kagok teh rokok ieu karasa tengah pan urusan namanya. Akhirna salat mah tetep bae jam 3 kurang saparapat. Kumaha ngalahirkeun keberkahan. Cedekeun cek tadi teh lamun urang hayang rumah tangga barokah kudu sol. Anak hayang saroleh kudu sol. Urang usaha hayang berkah manfaat maju kudu sol. Pamajikan hayang bagus, hayang nurut kudu sol. Sol. Komo urang jeung pamajikan di imah urang jadi imam. Pamajikan ngamakmum anak anu lalaki si cikal komat indah jasa. Pernah gitu pernah. Komo sholat subuh mah nya boro-boro teu ka mana. Komo subuh mah kalau ditarik deui pan eta salimut teh urang jeung pamajikan. Bener. Bener. Kula teh osok salat mah kok can berkah keneh wae sih. Kok anak can saroleh keneh wae sih. Osok salat mah osok. Kahade salat mah kudu ka salat Kangjeng Ros. Rukuna sujudna da baheula mah masyaallah di madrasah-madrasah teh baheula mah anu dibaca teh bag-bagan salat, parukunan jampe-jampe salat. Baheula mah lamun deuk ngaji teh aki-aki bari darariuk teu marakes sempak.
nyari si pandiuk natenya di madrasah teh dibaca parukunan diandang beru ngadeg maya pantehah rukun tumanina baheula hati ya tidal tumanina sujud awal dan tumanina julus tumanina eta sujud kadua tumanina diuk tahiyat akhir eta maca sholawat tahiyat akhir lalancar budak laletik akoin iman baheula mah dibaca teu poho niat takbir ngadeg maca Fatihah ruku tumaninah itidal tumaninah sujud tumaninah julus tumaninah sujud kadua yuk tahiyat akhir kepala linter baheula mah janggeus leungitnya ayeuna sholawatan ayeuna nu kaluaran anyar man ana laulakum haju aki-aki nurutan deui masyaallah geus omong geus tanjau colot man ana moal teh parukunan supaya urang poho man ana ai ngomong nama guruku ai kaki ai koret ai kaki tara mere man ana luar biasa betul matak salat tak kudu ke salat Kanjeng Nabi Muhammad baheula aya jawara menang hidayah Allah kena hidayah mah anu boga Gusti Allah ya jawara tiangan terangaran jawara Bapak tukang bobok tukang tarok tukang sungsat singsat kana androk tukang kuda kodok kana liang orok sagede sendok namun dicolek bau dikotok kana cangkeng mata incok kana tunggul mata klek lok eta ngaranna jawara aya di jawara aya sieun Jawara elehan. terus sepenting teuing saur rencang kula saur Akang Hendra saur cenah di dieu mah ngalitar lila jam 10 geus beres di dieu mah jam 10 ceuk urang cocok ieu mah kula buru-buru balik hideupkeun ieu jawara menang hidayah Allah da hidayah mah anu boga Gusti Allah menang hidayah hayang sholat para jamaah teh hadir di Isra wal Mi'raj da terang tadi teh sholat mitahulil barokah pembuka keberkahan tina sholat teh akhirnya mah enak pamajikan isu-isu mama menang ya aya nu sholat sing bener ya bener aya bener sholat bener teu percaya lain kaya apa gitu alhamdulillah kayaknya aya tungguan mama arek ka pasar Sukabumi heula langsung pamajikan aja kubager eta masyaallah lah istiqomah ya kubager ieu pamajikanna kuping salaki hayang salat mun dibela-bela masyaallah kongkorong dijual hiji dibelikeun pokok aya kitu aya teu aya ya biasana pangacon lagi awewe sih geus musyawarah panitia rajaban 200.000 ewan dek mayar salakina liwat deket pamajikan Bapak dek kemana? Iya dek ka masjid arek naon? Dek mayar rajaban pada duit dibuka 200 gede-gede amat rajaban ieu aya Kang Haji Herman tambahan we jeruk sakilo mah pengaco eta ibu kayak begitu aya ibu-ibu aya cadana Bu menjadi ahli-ahli jannah salaki deuk ngaji minggonan siapkeun rokona beusi eraeun teu mawa rokok
dek ngaji siapkeun ku ibu rokona. Tawadu pasar mau udut. Tawadu tara mau Udut. aju diuk deket kiai deui aju pura-pura cenah. Duh teu kacanak ieu rokoknya. Mangga rokok kiai pan biasa tengah. Kayak merek ka kiai masyaallah. Geus kacang carita ieu jawara menang hidayah Allah. Menang taufik Allah. Hayang salat para jamaah barang dirinya ku bangga jeung bungah menjadi pamajikan dasar tina teh tukang bobok tukang tarok tukang sungsat singsat kana anrok tukang kuda kodok kana liam orok bisa gede sendok pagawean busuk jeung busuk bae Aya. eta lauk dibeli diturunkeun deui ka epang diuseulkeun deui masyaallah. Anu kitu nu lieur. Kalau penyakit lieur. Ai barang tidinya akhirna dibelikeun koko samping belikeun kopiah tasbih dan lain sebagainya alat-alat sholat. Datang pamajikan langsung cek pamajikan ayah ka dieu kumaha mah kedeung deui magrib dia pake menang mamah yang melius mamah yang ngajual kongkoro masyaallah dipake eta baju koko dipake samping kaberan sampingna gajah duduk barang dilik weh gajah duduk ieu mah carekan moal ieu gajah dari di masjid anu moal gajah dari di masjid carekan eta Masya Allah Gusti Agung barang tilinya akhirnya segera berangkat kek mah kedeng maksudnya lain pan ayah tuh bisa sholat kos kumaha eta sholat ieu pamajikanna bingung nguraikeun anak waktu geus jam 6 kurang 15 menit salaki nanya tentang urusan sholat dijawab ku dengan kuliah teu dijawab secara ilmiah secara tafsiriyah ku pamajikanna geus kieu bae ku sebab ieu waktuna geus mepet 15 menit deui kieu bae engke aya diuk ditukangan imam nangtungna pokona tuturkeun sakabeh panggilan imam ku aya siap pulang Habib. geus diuk ditukangan imam can kudu geus diuk wae imam geus diuk wae nungguan imam barang beres ajar qomat daratang ieu jamaah ngararomo ih eta di Jawa teh cenah sholat ditarunjuk eta teh sok kitu tah kakak babatur menang hidayah ditarunjuk Pak karena daek make sorban di hora-hora kiai sagala hadir sunah batur make susur geus dialopenan bae eta teh kiai ya teh pan sunah lain kiai doang emang susur bagian kiai lain bagian rasul barang dirinya akhirnya beres sholat sunat qobliyah langsung qomat Allahu akbar wasyhadu illallah beres imam kahar punten cekinan jawara mangga jawara ngomong na taralaun sesuai jawara barang dirinya akhirna barang eta imam usolli fardhu maghribi thalatha raqaati mustaqbilal qiblati adaan imam Allahu Akbar. Dia jawara ingat pesan pamajikan. Cek pamajikan tuturkeun pagawean imam. Kudu dituturkeun ya bae. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jawara ingat patuh kan jadi pamajikan. Tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jawara di tukang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cek imam didenge-dengekeun. Aya nuturkeun ai. Saumur aing jadi kiai 23 tahun aing saumur bulan hulu aing jadi kiai jadi imam 23 tahun kakarak ayeuna aing nuturkeun ngalunjak ieu ka aing
ngalunjak ieu pokona lamun sampai nuturkeun dibatalkeun ku anu salat. Awas, secara fikih geus batal eta salat. Geus batal eta salat. Geus kaluar tina salat lamun ngomongkeun fikih. Ulah-ulah kitu ibu ayeuna salat di stasiun Sukabumi, kalak menang 2 rakaat ibu ngomong kieu, lamun aya kereta ka Tanah Abang deuk dibatalkan atuh geus batal kana tangge keretana. Betul apa tidak, Pak? Ayo barang tidinya akhirnya imam lamun sampai yang urutan deui. Ayo dibatalkeun ngalunjak ieu. Tanya aing puasa hiji kopi meureun. Ar-Rahmanir Rahim. Jawara. Ar-Rahmanir Rahim. Langsung balik kata imam. Siap. Ngambek kiai emang kiai teh boga hate kitu. Eta jawara inget pesen patuh ka pamajikan tuturkeun sakabehkeun imam. Siap. Cek kiai ngalunjak sia ka aing, cek jawara ngalunjak sia ka aing. Cek kiai sia ngajak gelut ka aing, cek jawara sia ngajak gelut ka aing. Wah, nyaan ieu mah. Bismillah wa idza faqtum wah dibacakeun. Dihajar eta jawara. Cuh, ada kisah utik jawara. Tukang gelut jawara mah. Maya nama sakabe sapu boga sapu jagat, sapu ibu. Sapu lidi. Kan sapu nyere. Itu namanya sapu-sapuan. Eta inget pesan pamajikan tuturkeun pangajian. Dihajar dikeun. Dege. Ece kiai tarkul mafasi muqaddamun ala jalbil masolih. Ieu mah jelema geblek ieu. Aing gelut jeung jelema gelo lamun diteruskeun ieu. Waduh kiai lumpat balik. Barang balik para jamaah ingat ieu jawara tuturkeun sakabeh pagar imam. Dituturkeun itu. Atuh pajarkeun mudag kiai kan. Waktu kiai mending ngepot-ngepot para jamaah. Lain sieun mudag kana kamaslahatan nyai kiai gelut. Ai barang tidinya akhirna eta kiai kabeneran bumina aya kandang kebo lincah teh. Cek jawara aduh ieu pesan pamajikan tuturkeun pamajikan ditincak teh. Tuh mantakan salat urang kudu make barang datang ka imah langsung uluk salam jawara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih aya geus ulah gandeng. Kunaon dia? Geus ulah gandeng. Ayeuna aya ke sore are ka Cimande. Kunaon dia? Belajar silat aya. Kunaon? Ayeuna mah salat kudu bisa silat ayeuna. Ya silat kunaon? Dia aya gelut jeung kiai. Waduh. Tuh mantap tadi urang salat kudu make ilmu betul. Ilmu ayeuna di madrasah, di pesantren. Mantap yuk titipkeun anak-anak urang ka pesantren. Sanajan urang teu bisa salat, mudah-mudahan anak-anak urang menjaga bisa salat, bisa mengieu urang kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Karena sejarah daripada Isra wal Mi'raj saeutik ketika baginda urang keur papa jeung malaikat Jibril aya hiji kaum eta kaum melak pare harita ternyata jadi harita, melak harita langsung jadi harita, melak harita keneh jadi harita keneh. Cek baginda ya Jibril, Jibril ieu teh golongan naon ieu teh ku hebat amat melak ayeuna teu nungguan nyawa 4 bulan teu kudu make orea sagala ieu itu teu kudu. Kok hebat amat. Ialah jalma-jalma anu ngabela agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anu sae duitna dipake ngabiayaan anak di pesantren. Dipake acara Isra wal Mi'raj. Maulid, ngabangun masjid, madrasah kiai keur ngabangun. Wah, kurang apa dipake ini? Oh, ini besi, Pak, besi. Udah. Oh, ini besi atau besi ya? Ya, itu kirim tuh pesantren tuh. Ya, nanti kirim itu 500 batang itu. Tapi itu kajong kamu amat. Oh, luar biasa. Itu luar biasa.
Ulamah masya Allah sok sedih, ulama sok iri, ulama yang urusan sekolah dipenting-pentingkan betul. Balik sekolah anak bebeja ke bapana, ke mana? Mama, kata ibu guru katanya uang bangunan harus lunas. Kalau enggak lunas, neng gak ikut ujian. Masya Allah, tentu boga duit dari bapana jeung mana akhirnya ngajual motor 2009. Warna berem dijual bari eta motor kita yatim eueuh SNK PKP diomongan polisi atuh dijual dipake Padmaya bener tuh. Tapi giliran urusan ngaji lamun bebeja anak urang bebeja balik di pesantren Pak cek Pak Kiai ayeuna mah listrik naik kamar 15 emang 20 kumacet bapak nangis siap pindah matre tapi ya itu duit duit Masya Allah gitu aja ayah Masya Allah luar biasa guys intina mudah-mudahan perayaan Isra wal Mi'raj ngasilkan hikmah ka urang ngasilkan barokah manfaat anu tadina tadi taraka masjid urang daek di masjid amin Kanjeng Nabi la sholata rijalil masjid ilafil masjid tesampurna sholatna jalma anu di lemburna di deket imahna aya masjid tapi tara sholat ka masjid anu tadina tara ngaji hikmah Isra wal Mi'raj ayeuna urang daek ngararaji istimewa ngaji mah moal aya amalia anu diganjar ku Allah sabada nyaita sancan beramal mualaya KBG salat kudu usolih heula karak diganjar ku Allah puasa kudu nawaitu heula kudu Allah malah kasumtuh heula karak ditilai dicatat ku Allah tapi ngaji istimewa can datang ka majlis talim can datang ka madrasah gufirallahu qabla ahyatua geus dihampura di mah keneh dosa-dosa urang amin ya robbal ya robbal amin ulah-ulah mawa pulpen ulah-ulah ayeuna mawa kertas diuk doang baringan haran caung kadaharan topais kadaharan jeruk salat dari sebagainya kitu doang ge eta sajam urang lebih afdol daripada urang nyedekahkeun 1000 abid amin ya robbal amin mantap mudah-mudahan sakali deui urang doakeun sahibil bed sahibil makan Kang Herman mudah-mudahan Kang Haji Herman mudah-mudahan ditambah berkahkeun ku Allah amin ya rabbal alamin para panitia anu nyukseskeun ieu acara Isra wal Mi'raj yakin Allah catat menjadi syafaat nanti di yaumil kiamah dan kita nanti dipersatukan dengan ahli-ahli Allah di surga amin ya rabbal alamin jamaah rahimakumullah hanya itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya ketika salah mungkin itu kekurangan mudah-mudahan Allah memaafkan dan jamaah bisa memaklumi ketika itu benar mungkin itu ilmu dari Allah subhanahu hadanallah wa yakum ajmain hudma sofa wa dama qadar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.